Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah, limpahkan salawat yang salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang sadaya, orang agungkan ka nabina, jeung urang sadaya kudu terang keagunganana. Gusti Allah jeung para malaikat bersolawat ajeng ka nabina. Ia nunjukkeun bahwa Gusti jeung malaikat ngautamakeun pujian ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku urang umatna kudu ngajaga tina sifat jeung akhlakna. Urang sadayana ngagungkeun ka Nabi anu mulia. Hayu urang sholawat mugia urang ka aku umatna. Kuwasilah sholawat Nabi mugia urang sadaya menang rahmatna diridhoi ku Gusti Maha Suci. Gusti nu Maha Agung sagala-galana. Ku Gusti Allah urang sadaya sing diijabah tina pamaksudana urang sadayana. Hayu urang ngagungkeun tina sholawat nabina jeung urang sadayana bersolawat. Ya Allah, limpahkeun sholawat jeung salam ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Partunhun sing manfaatulur barokatina sholawat ti Kang Irsan Ki Nyamar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.